tobat tobat kuma tobat anungges timimiti balik datang kaina kurang inget-inget tobatan duh baheula keur zaman di pabrik teh loba jasa maling kupuntungan urang pernah baheula bobogohan jeung hiji awewe meme di tika kurang pernah diusapan pepentil susuna sia mah seserian emang ngosok bener Wahia fil halilan utawiya istitabatul murtadi wal murtada ikut tetep ing dalem pada tumuli wa fi qaulin lan ing dalem kaul sewiji salasata ayamin ayyumal dan serentakeun ya murtad salasata ayamin ing telu pirang-pirang dina fa inna maka lamun netepi ya karone murtad lan murtadah kutila maka dan paten ya karone murtad lan murtadah wa in aslama lan lamun manji islam yakulun minal murtadi wal murtadati soha maka sah ya Islam wa turika lan den tinggal yakulun wa qila lan den ucapaken apa lafaz la yuqbalu islamu ora den terima apa islamu islam yakulun ini irtada ila kufrin khafiyin lamun murtad yakulun maring kufur kang bangsa samar kazana dikotika ya kafir kang bangsa zindik wabatin yatin lan kang bangsa batin wa waladul murtadin naqada qabla au ba'da lan utawi anak wong kang murtadi ku lamun narima kabundal dalam sadurung rida au ba'da tawa ing dalam sauzan rida wa ahadu abawaihi muslimun ala utawi salah sawijine bapak biang rorone awalad iku kang muslim fa muslimun maka iku kang muslim yen mau kita mah kos kita geus cukup stekur di surah-surah nyana mah geus ngarti nu pernah mondok sanajan teu ngarti pari pura-pura ngarti asa ngarti bae murtadan ya dawang kang murtad karon rugi di dunia lamun teu bisa maca kitab okona mamualaya pangrugi-rugina jelema lamun teu bisa maca kitab rugi jasa dagang mah urang rugi 1 miliar puyeng 2 miliar leuwih puyeng dagang mah tapi teu bisa maca kitab teu asa rugi goblok jeung tolol ieu nu di majelis lolobana mah garoblok jeung tolol teu kaduhung teu bisa maca kitab teh pan tolol eta ji umur dibere dunia dibere jag-jag dibere mata waras celi waras kunaon dipake nonton TV bae lain teu goblok sinaon tu lain ieu sia goblok murtadana ta murtadana fa muslimun maka iku engkang muslim mantak mondokeun anakna pasantren geus main teh geus teu kaburu mondok baheula anak gara pasantren pasantren abe di akhirat deres bae anak bisa maca kitab baju bisa ibadah barang bapa nade ka neraka anak naneangan bapa baing ka mana oh barang kapanggih teh horeng keur di talian
Abah deka mana? Abah mah ka neraka. Yang kunaon bah? Abah mah salat tepati kurang maghrib doang pernah abah mah salatna. Kaburu nonton TV bae. Gaheula bah. Apan kula bisa maca kitab jadi di ustad-ustad teh pernah ngabiayaan abah. Kajeun abah bae ka sorga kula mah ka neraka geus. Ojol bah. Abah ka sorga kula ka neraka. Ai bisa mah tuh. Cak abahna hayang berujung neraka ka sorga bah. Tuh kan enak diusulkeun ku anakna Gusti. Abdi bisa sakit tenang ngabiayaan abah. Ngaju neuleuh abah abdi dirantai di kanaragakeun kajen Gusti. Abdi teu tega neuleuh abah abdi di kanaragakeun. Geus abdi bae jadi tumbal kanaraga anakna abah kula maka sorgakeun bae. Ridho abdi mah amal abdi kabeh jang abah. Sebab abdi dibayaran ku abah abdi. Bu malaikat cek Gusti. Teu budak barahan amat cenah. Datang karela bapakna dikasorgakeun nyana dikanarakakeun amal dibikeun atuh nyana bae eta karunyaeun ka abahna tuh komo aing. Malaikat geus kasorgakeun bae kabeh. Ngan anu bapana mah dilawang bae cek kitu. Cak bapana kajeun dilawang ge asa ulah ka neraka bae. Aing panas ban di neraka mah kajeun geus dilawang bae bejakeun. Dilawang, geus dilawang, nyalindung mah dilawang. Anakna ngomong deui ka bapana. Kakak ka Gusti, bu aya abdi ngeuneunahan di sorga aya abah abdi nyalindung bae. Sakumaha budak memen teh baheula. Embung Gusti abdi mah kajen abdi nu nyalindung, bapak abdi ka jero sorgakeun. Cak Gusti malaikat kajerokeun bae ulai di kajerokeun mah di pelataran bae. Cak bapak naing cukup di pelataran ge. Cukup cak nya teh jaing salat ge carang baheula. Tuh kan gina geus ulah rugi kabeh. Urang ayeuna teu masantren, anak masantrenkeun abah bisa maca kitab. Kan geus bisa maca kitab mangga kapake ku bupati haju nyana terus milu jeung bupati. Hidup-hidupan kenyana jeung bupati. Pilkada, pilgub kapake aja bisa maca kitab. Kana neraka kabehan. Wapi kaulin lani ku tetep ing dalam kausi jeung murtadun iku murtad. Wapi kaulin laning dalam kaul suwiji maka pirun asliun iku kafir kang bangsa asal. Nah ieu mangalanjutkeun masalah di negara. Lamun aya jelema murtad panggil adili. Ya murtad panggil integrasi maksudna titah tobat teh jalan dari Indonesia kos kieu mah saha anu nitah tobat janyanana ge nu nitah tobat na kos kitu. Di orang mah murtad sabodoh, kafir sabodoh di orang mah sebab bentuk negarana negara demokrasi lain negara Al-Qur'anul Karim. Jadi negarana negara demokrasi. Betah urang di negara urang make aturan-aturan demokrasi atuh tek bae. Betah atuh urang robah sapira ieu mah urusan kesejahteraan di dunia. Betah bae atuh teruskeun ke bagi anu bergelut di pemerintahan di akhirat bakal ditanya naon sababna sia make betah make aturan lain aturan Al-Qur'an. Ke urang ditanya urang marakyat
mau ditanya gabari maneh bulan hirup di mana di negara mana abdi di Indonesia presiden NASA Presiden Jokowi yang terhormat maka aturan Al-Quran apa demokrasi maneh kunaon ndek ngarobah abdi mah teu daya teu upaya Gusti sapira abdi sakola henteu masantren henteu cak malaikat kanarakakeun teh mah masantren henteu atuh ngaji henteu lain kitu Gusti abdi mah teu ngarti ngan sakadar nuturkeun itu we para inohong tuh nu neuk ditanya abdi mah jaku kumaha ge sapira rakyat ngan di benak hati ketika abdi ngaji abdi aya terbersit di jero hate nganahan-nahanya make teu make aturan Al-Qur'an sakitu be abdi manusu anu lemah taku sakitu ge salamet urang salamet tinggal RT ka dipanggil RW dipanggil lurah camat maksudnya ditanya kunaon teu make aturan Al-Qur'anul Karim terserahnya nang terserahnya di urusan di negara teh loba urusan negara teh masyaallah karim urusan nu murtad urusan nu teu salat urusan nu mabok urusan anu zina urusan nu maling nu korupsi urusan tanu negaku negara kos kadar itu aman negara lamun eta dilaksanakeun Al-Quran geus ngajelaskeun walil qisasi hayatu ya ulil albab di Indonesia mah boro-boro hukum nu gede hukum nu leutik bae geus teu dilaksanakeun Zaid naik motor durut pas lampu merah dikukun nyana culek-cilek sasaha ditabrak wae lampu merah eta teu berguna ta lampu merah dikukun lu batak dicadas dicabut lampu merah urang Tangerang mah blow on geus teu make aturan-aturan lampu merah pokona mah satungtung eueuh jelema nah langsung bae eta kan hukum eta kos kitu karena setiap lampu merah berarti wajib berhenti kalau melanjutkan perjalanan nabrak lampu merah berarti kan kena sanksi gitu kan nah lantaran kijaya culak-cilek usaha bot ternyata polisi trit polisi ngarah tuh sebagian lampu merah mah bahaya aku nyana keneh lamun nyana langsung bae kumaha lamun aya nu di dieu kan nu di dieu mah hejo kan nu di dieu mah langsung bae terjadilah tabrakan teu salah kan polisi mah tangkap trik SNK ada Pak BPKB Pak dari dulu juga polisi nggak pernah nanyain BPKB Pak ini mah lain lagi kok udah jual beli bae polisi poho meureun deui nya ajakeun BPKB segala Masya Allah nih Pak KTP je atuh geus aya KTP geus aya SIM teh KTP di jerona aya tetep ditanyakeun gini kamu tidak tahu tadi lampu merah tahu Pak kamu tidak tahu kalau lampu merah itu ada satu undang-undang kalau ada lampu merah kamu harus berhenti tahu nggak lantas tahu nggak kamu kalau lampu merah ditabrak itu kena sanksi? Tahu Pak. Belum dijelaskan lagi jadi. Lantas kamu kenapa itu ada lampu merah nggak berhenti? Hah? Kenapa? Saya nggak lihat bapak Pak. Ada belum ada dukun situ karena. Jadinya nate sieun sote aya jelema aya polisi ketika polisi mah tabrak bae terus nah eta teh kos kitu lalakon di Indonesia
lamun keur aya polisi nyana rapi di jalan make adab polisi seak aya KPK nyana hati-hati KPK bes kos gitu bae terus aya ketua api-api nyana pinuh dengan tata krama nu adil baik bahaya aya pemimpin datang kadinya lalakonna dirapi-rapi pemimpin geus dek datang presiden ke pasar Kemis teu meunang aya nu celong jalan dirapihan hayang kadeuleu ku presiden presiden ke pasar Kemis jalan lain celong deui lain leuwih ti celong naon ngaranna leuwih ti celong naon sia ngaranna leuwih ti celong leuwih kentob leuwih ti celong mah eta acak-acakan biar kos karir itu teh masyaallah karim teh urang mah kajelema nah urang ge kunaon sia teh salat dah teu kadeulean ieu ku sasage Allah pandeule mana tuh pernah kapanggih anjing Allah eta teh boga keyakinan ngaran ketika jelema daek ke salat boga perasaan teu dideuleukeun kan ku Allah ketika jelema teu daek puasa berarti teu boga perasaan bahwa nyana dideuleukeun ku Allah ketika nyana nonton TV teu asa dideuleukeun kan ku Gusti Allah berarti tabrak terus ketika nyana manggih jahe bonceng deres lain ki haji ki haji nage rada pangkat ustaz tetap dibonceng mana ceknya nah hok ilmu bazir ya eta kan asa teu dideuleukeun kan ku Allah tah perasaan-perasaan eta ku urang dek dipikeun supaya urang boga perasaan dideuleukeun ku Gusti Allah nah ye ngaji lalaunan urang teh supaya Allah nempel di diri urang perasaan urang asa dideuleukeun ku Allah tah hayang beunang eta hese urang asa teu dideuleukeun bae ku Gusti Allah lamun bener-bener asa dideuleukeun ku Gusti Allah keur ngaji ge moal wani nundutan moal wani sebab dideuleukeun ku Allah izin tolol amat dimakan dek ngaji pan ka dieu nundutan goblok meureun emang aing teu neuleukeun ka sia pantogeun sia ku aing eta teu asa jadi teu asa dideuleukeun ku Gusti Allah masyaallah nah ieu nu hese ge urang teh ieu ngadatangkeun asa dideuleukeun ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala kuncina naon ieu tobat geura ge ka Gusti Allah lamun ieu nita tobat ka jelema murtad lamun nita tobat ka awe nu murtadah lah di urang mah henteu berlaku sebab bentuk negarana lain negara Islam tapi negara demokrasi hege eta mah urusanana teh mah urusan negara geus kuari urang bae tobat sorangan mun Kangjeng Nabi anu haram ka neraka wajib ka sorga geus dijamin ku Gusti Allah maca istighfarna sapoe teh kurang ti 70 kali ai urang nu ngajamin tilok istighfar pan jauh jasa jeung Kangjeng Nabi mah geus dijamin sorga tapi tetep bae istighfar urang nu ngajamin urang mah malah rarasaan asana ka ditu tapi tetep teu daek istighfar kunaon eta urang teh teu boga perasaan salah padahal dideuleukeun we ku Gusti Allah dikajahokeun terus-terusan teu asa dideuleukeun ku Gusti Allah nah jang supaya asa dideuleukeun ku Gusti Allah tobat geura ge tobat tobat teh kumaha tobat teh anu geus timimiti balik datang ka ayeuna urang inget-inget tobatan baheula keur zaman di pabrik teh loba jasa maling kupuntungan aya sepatu dicokot aya besi dicokot waktu di pabrik baheula aya kasbak dicokot kunaon aya kan jelema tah wah karyawan teh kos kitu teu meunang sepi cokot haju aman bae deui tah lah cek kana seserian kana datang ka imah seserian aman cek kana mah naon beureun emang Allah teu neuleukeun bos teu neuleuh security teu neuleuh
tapi Allah meneleke Edi Aisyah digawe nanaonan cak Gusti Allah emang aing teu neuleuh ka sia tobatan urang pernah baheula bobogohan jeung hiji awewe meme ditika kurang pernah diusapan pepentil susuna sia mah seserian emang kosok badan takan eta kan can ditika nah eta geus sarua we tobatan ka Gusti Allah ayo geura ge nu ti mimiti balik datang ka ayeuna tobatan. Waduh, baheula teh pernah nonton orkes neuleuh biduan mata sagala pake neuleuh goyang beuh inul teh deung ceuli pake ngadengekeun musik tobatan Masya Allah baheula pernah urang teh hadir beuh nonton Oma Irama beuh sowo Oma Irama beuh ngadengekeun dangdut haram teh tobatan kuari mah omana ge boga partai idaman iya partai Islam Indonesia idaman pokoknya mah seluruh umat Islam diharapkan masuk ke partai Oma Iraha partai idaman supaya di Indonesia terpisah Islam kafir sebab engke mah sekaligus presiden sapaket jeung partai Oma Irama geus pohara jasa nya nama Himmatul Aliyah pernah jadi musisi nyana biduan nyana kemudian jadi dai nyana kori segala rupa kuari geus jadi kiai kuari jadi non politisi pohara Oma Irama tah ke bakal aya Oma Irama sabodo teh mah aing ngan ngabejaan doang geus balal jeung teu nemu wallahu alam bisa pakai ka sorga henteu teh idaman bisa los teu bisa ulah kitu bae lah cenah maning tetep di Golkar bae atuh sabodo istiqomah jalan ka neraka beres ulah robah-robah guys masyaallah urang tobat lah nu geus tobatan nu encan kuari mun eukeur maksiat nyeureunnan nu encan urang rencana maksiat cabut gagalkeun kitu bae geus tobat mah geus kitu urang baheula pernah maling tobatan cara tobat dina pelebahak adami mah maling misalnya aya keneh jelema nu dipalingna datangan kurang bebeja urang kanyana menta hampura mun perlu diganti-ganti eta lah hak adami lamun kabeneran kuari urang eukeur teh keur maksiat keur nonton TV kabeneran di TV na teh keur teu beres nah ieu ge keur maksiat atawa keur main gaplek keur maksiat eureun total sekaligus urang keur ngobrol jeung awewe misalna ieu urang bogoh kanyana awewe ge bogoh ka urang-urang keur ngobrol happy urang inget waduh ieu keur muhrim cek urang teh ieu asana aing doraka kos ke ieu langsung bae astagfirullahalazim cek awena kunaon ka bisa istighfar kitu horengana neng teh lain mahram jeung kakak teh haram ya teh haram teh geus neng kakak rek balik urang wih cek awena pohara amat aing mah bobogohan jeung ahli tasawuf mah jadi kos kieu cek aduh pegat di tengah jalan cek awe teh tobat eureun masyaallah lamun urang rencana isuk dek maling gagalkeun batalkeun eta tobat pelaksanaanna modal kos kitu geus kadihungkeun ku urang ikhlas istighfaran astagfirullahalazim astagfirullah tobat eta bakal ngadeketkeun diri ka Gusti Allah. Ayo tobatan, ngomong geus kolot mah geus ulah macem-macem, geus kudu ngaragap diri, kudu loba ka kuburan, lain ka puncak, lain ka Bali, lain ka Singapura, geus kolot mah kudu loba ka kuburan.
kurang bari kuburan menang tuh oh ya kuburan manganu ye sugi japae nyana komo aing mah susah modar meureun aing mah kudu kitu teh itibar si ye pae padahal mah kasep nyana jelemana ye pae keneh bae komo aing mah beungeut perang duh sana modar aing mah ye terus kurang tataan ja pararae horengana ieu pejabat tinu ieu baheulana ieu wuduh PNS hebat ya japae horengana si ieu pengusaha gede japae horengana nah awak sia ge bakal pae coba belah mana si awak belah mana ayo hayangna belah mana hah ayo gara belah mana belah dieu apa belah ditu tah datangkeun awak urang ka kuburan. Ini mah kuburan lain kos gitu sih. Ya Allah, ya Rabbi, togel mudah-mudahan keluar. Nomor sabaraha Gusti, minta tolong cak Allah kudu minta ka aing atuh sia. Tah, eta kos gitu urang datang ka kuburan teh itibat, jadikeun itibat. Geus kolot mah kos kitu. Tobat awak kurang tina urusan zahir tobatan Islam berarti kuari mangge sakadami kurang terus nu inget ditambal-tambal ditobatan terus datang ka urang bisa cerik urang teh tengah peting jam 2 jam 3 hudang yang cerikan dosa yang cerikan dosa Gusti umur abdi ayeuna geus mencapai 60 tahun Gusti mangkaning umat Kangjeng Nabi Gusti nu terakhir mah teh jauh ti anjeunna 63 lamun 63 abdi teh Gusti ngan teu ukur 3 tahun deui dibere modal jang ibadah ka Gusti ge eta ge lamun datang boa isuk boa page eta Gusti ieu mah nu geus sampura Gusti andai kata teu dihampura meureun awak abdi teh disate digejeburkeun ka neraka bayang-bayang ku urang neraka kemudian bayang-bayang urang ngagejebur ka neraka lamun teu daek ceurik keneh bae berarti urang boloon dasar boloon berarti awak urang dah lamun masih keneh teu daekeun ceurik urang di dinya nyeungeut lilin ieu sene dunya disebut nage kembang api manukos kieu mah jasana aslina mangke di neraka anu geus jutaan tahun di neraka gebur-gebur ieu bae heulanan ya lilin curug urang ka lilin geus set panas henteu sia curug panas ayo coba beuleum panas belum panas komo di neraka sia komo di neraka sia isine kos ieu bae panas sia teu kuat komo di neraka sia ayo sia hah ayo sia tobatan tobat urang datang ka boga perasaan awak urang teh dibalangkeun ka neraka